Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sadayana kumaha damang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mugi-mugi hidup sadayana tetep aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah minggon kamari urang parantos aya dina jadwal PTS atanapi UTS. Sareng alhamdulillah parantos dilaksanakeun kalayan lancar. Dina dinten ayeuna urang lebet deui kana materi dina pangajaran basa Sunda anu sejen. Sateu acan diajar, hayu urang ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina dinten ayeuna ibu bakal ngajelaskeun ngeunaan pokok pikiran. Naon ari pokok pikiran, teras kumaha carana urang tiasa manggihan pokok pikiran dina hiji paragraf. Tangtos hidup oge pasti henteu asing deui kana pokok pikiran ieu, sabab pangajaran ngeunaan pokok pikiran aya oge dina pangajaran basa Indonesia. Janten urang emut-emut deui, urang tangetan deui naon anu jadi pokok pikiran teh. Teras cara manggihan pokok pikiran dina paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Urang teraskeun. Harti tina pokok pikiran. Ayeuna urang lebet kana harti tina pokok pikiran. Hartina naon pokok pikiran teh? Pokok pikiran atanapi ide pokok atanapi kalimah utama nyaeta kalimah atanapi topik anu jadi dasar carita dina hiji paragraf. Kalimah utama ieu biasana bakal dijelaskeun deui ku kalimah penjelas. Pokok pikiran biasana aya dina kalimah mimiti tina hiji paragraf atawa aya dina kalimah tungtung atawa aya di kalimah mimiti jeung kalimah tungtung. Janten umpama urang hoyong manggihan pokok pikiran dina hiji caritaan atanapi dina hiji paragraf, urang kedah maca paragraf eta kalawan tenget kalawan sakabehna dibaca. Insyaallah tiasa ayeuna contona pek ku hidup regepkeun paragraf anu bade ku ibu dibaca. Rika ngukut ucing di imahna nu dingaranan si Chandramawat. Ucing bikang nu lindeuk tur pikalucueun. Dingaranan si Chandramawat lantaran ucing teh warna buluna aya 3, bodas, hideung, jeung coklat semu beureum. Dina paragraf anu ku ibu bieu parantos dibacakeun, cek hideuk kira-kira kalimah mana anu jadi pokok pikiranana. Ya, laras pisan. Anu jadi pokok pikiran dina paragraf anu ku ibu dibacakeun nyaeta pokok pikiranna Rika ngukut ucing di imahna nu dingaranan si Chandramawat. Eta nu jadi pokok pikiran dina kalimah tadi. Hapunten dina paragraf tadi. Sedengkeun anu jadi kalimah penjelasna anu ngajelaskeun tina pokok pikiran tadi nyaeta ucing bikang nu lindeuk tur pikalucueun. Dingaranan si Chandramawat lantaran ucing teh warna buluna aya 3, bodas, hideung, jeung coklat semu beureum. Jadi pokok pikiran ide pokokna nyaeta Rika ngukut ucing di imahna nu dingaranan si Chandramawat.
Kumaha tiasa dipikahartos ngeunaan manggihan pokok pikiran dina paragraf. Upami hideuk parantos ngartos tiasa ngartos ngeunaan pokok pikiran ieu, ayeuna buka buku paket basa Sunda dina kaca 24 teras pek baca kalayan tenget caritaannana anu judulna Si Candramawat. Sanggeus hideuk maca tenget caritaan anu judulna Si Candramawat, pek hideuk tangtukeun tuliskeun pokok pikiran dina unggal paragrafna. Tuliskeun jawabanana dina buku tulis basa Sunda miboga hideup. Koncina sangkan hideup tiasa manggihan pokok pikiran dina paragrafna nyaeta hideup kudu maca kalawan tenget pisan kalawan bener maca tina unggal paragrafna. Insyaallah hideup tiasa manggihan anu jadi ide atawa pokok pikiran nana. Sakitu heula pancen kanggo dinten ayeuna mugi-mugi tiasa dipikahartos. Upami aya nu teu acan ngartos mangga diantos pisan patarosanana. Mugi-mugi hidup sadayana dipasihan kalancaran kagampilan tina diajar. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina minggon payun insyaallah.